Kapsen dapur seni jeung budaya. Kapsen bud. Sajeroning aman ge da tetep bakal didoakeun ku amin. Nya atuh sagala oge. Da urang tuh pasti kudu aman heula sama. Mugi Gusti ieu negara sing aman. Amin. Terakhir sia mah. Mana-mana oge. Aman heula. Oh bisa nah. Kalaku mah oge, nya aya namun maneh gering rek teu moal didoakeun kitu. Anggar kudu didoakeun sing sarehat. Amin. Amin heula. Nyaman satere gering kumaha lamun keur pasea. Anggar aman. So kurang ada mugi Gusti ieu negara sing aman. Teu bisa ari mana celepon. Aman heula di mana-mana oge teh. Nah hirup teh kudu aman gitu lamun urang kudu gering. Nyaho. Sok nya nu gering rek amin wae. Aman heula, geus aman kakara gering, geus gering kakara maot teh. Cek sanu ngumpul lamun teu aman, mun nya ngumurkeun lanjut parasea atuh urang doakeun mudah-mudahan si aman sing maot. Ay mana dia gitu kening. Ari aman ka dia jeung saat teh saha obong-obong kemarna geus papisah baju teh sarua teh. Ih abi mah pen Kang Haji tingali ya oni SOS tong hilap. Atuh jeung saha amin ka dia? Ngapi ka dia jeung pembantu. Jeung pembantu? Heeh. Ari mama ka mana gitu? Mamanya pergi itu. Ka mana? Arisan. Di mana Abi arisan? Ada jelema beungar mah abi arisan. Heeh, di Singapura. Wis jauh. Atuh. Ari bapak ka mana? Bapaknya di damel tuh. Naon? Narik beca. Wah. Menyai mah arisan ka Singapura ieu bapak narik beca. Teh nyahoon celepon. Da apaleun bapak abi kemari narik beca moal lomari ngapalan tuh. Ban. Sanes titisna. Wah. Lamun amin misalkan ayeuna pabaliut di situ. Lamun heueuh amin bener jelema beunghar. Beunghar Pernah sakola? Sakola. Di mana? Nya sakola mah mimitina di TK heula. TK atuh. Manya teh nyahoon maneh mah. Naon dari TK? Teu apaleun. Amit maneh mah gede-gede teh ceuleuh. Teu naon dari TK teh hiji singkatan aman. TK aya T jeung K. Singkatan tina TK nya eta tait koto. Wah. Tamang kanak-kanak teh. Tamang kanak-kanak. Ya eta hilap. Tuh koto kanak-kanak. Berarti pintar buat SD. Naon SD? SD ge hiji singkatan. Singkatan tina naon SD? Ya mah teh nyaho deui, teh nyaho deui. Ni Amin maneh mah gede-gede teh tabloid. Naon eta tabloid? Gampang blown dan idiot. SD naon SD? SD singkatan naon? SDS. Aya S, aya T sakola dangdut. Sekolah dasar. Barudak aya nama keluar sekolah dasar teh jadi penyanyi organ. Lamun bener amin pernah sekolah berarti amin pinter gitu. Bisa tapi mah bisa ngitung. Bener pinter gitu. Apa lu? Cingan lamun hiji tambah hiji. Hiji ditambah hiji teh nya eta dua. Mun bisa ngaji pasti pinter ngadoa. Bener. Lamun 2 tambah 2. 2 ditambah 2 teh nya eta seberat 2. Opat. Bener. Mun bisa ngadoa pasti menang berkat. Bener. Lamun 4 tambah 4. Mane loba-loba tuh. Opat ditambah opat teh 8. Bener. Mun menang berkat pasti dihakan. Dituang. Dituang. Oh, dituang. Tuang. Lamun 5 tambah 5. Mani tambah 5 tuh. Sebutkan so. Jika bener teh 10. 5 tambah 5. Asupkeun Ramona. Asupkeun kana saku. 5 ditambah 5 sama dengan hiji 2 3
genap 7 8 8 10 11 aku 11 di mana ngenakeun pisan itu 2 3 4 5 genap 7 8 10 suka sih teh hiji 2 3 4 5 genap 7 8 8 10 11 di mana kurang kan 2 3 4 5 10 tinggal sekian hiji 2 3 4 5 genap 7 aya nu ka itu hiji naon seban teh lain sereting Sebenarnya curug sudah ditoel. oh iya babi aman ya mundur pisan Ngitung pinter berarti. Lamun bahasa jago. bisa bahasa naon sok Bener bahasa Inggris pintar. tong ditanya bahasa Inggris Bahasa Arab. tong ditanya bahasa Arab Bahasa Jerman. tong ditanya bahasa Korea Bahasa Itali. bahasa Itali Bisa tuh. Anto. Tong ditanya, Step. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lamun bahasa Inggris imah menang ke Cekori tadi aya jam. Hah? Jam. Jam bahasa Inggris nah. Bahasa Inggris naon? O'clock. O'clock. Lamun jam hiji. 1 o'clock. 1 o'clock. Jam 2. 2 o'clock. Jam ruksa. Uklak eklok. Dibuklak eklok segala. Aduh, oi, jam ruksa uklak eklok atau menyarek engkleng. Sembut dapur seni jeung budaya